ngalajengkeun deui Ci, urang lajengkeun Ci. Hayu akang lajengkeun Kang, jalan-jalan gitu. Lain jalan-jalan, urang acara SGP ngahibur deui. Heeh nya Kang, ngahibur deui. Ci, Ci, naon Kang? Urang buka deui eta Kang telepon Kang. Buka telepon bukan naon. Tengah telepon atuh mah bukan nu lain. Bukan nu lain mah tong ayeuna Kang. Iraha? Engke we, engke. Heeh, pas keur tiis kitu. Tinggal ayeuna dibanjur ku es tiis. Ke dibuka esna kitunya Kangnya. Dibuka esna tah gitu. Mau dibuka es jadi kumaci, jadi tiis Kang. Ci, nyarios apa di ngomong-ngomong Kang? Ngomong-ngomong, sok atuh ngomong serangan. Kan orang teh ngobrol jeung maneh Ci? Ngobrol jeung Abi. Nah tapi nanti ngomongna nyarios atuh ngobrol jeung Abi ngobrol we jeung Abi. Iya ngobrol jeung Ici teh. Ya sok atuh ngobrol. Tah eta ku Abi didengekeun. Didengekeun naon? Didengekeun tah sorana. Oh nya teh kitu mah nya. Ci, naon atuh mun Cici wae atuh mun siga anu kakarang pangi wae. Lain resep orang mah ngeureuyaan maneh teh Ci. Tong diheureuyaan Kang. Langsung we atuhnya ditanyaan. Assalamualaikum SGP Radio Samhan. Tuh SGP memang cesbla. Wilujeng sonten Pak Haji Eman, kumaha kabarna? Alhamdulillah saya hujan. Hujan? Hujan di dieu mah teh acan Pak Haji. Acan hujan mohon. Dita tadi hujanna? Hujannya nembe. Nyakeun lah berkah panginten Pak Haji Mohon. Pak Haji, hayang diputerkeun lagu naon Pak Haji? Laguna Gabung Golongan ieu mah khusus kanggo Kang Sunan. Khusus Serpong. Mohon naon tah laguna teh? Sanesana mah dikumpulkeun ka sadayana. Mohon. Kabung Bulengan. Kabung Bulengan. Alah aya nu Kabung Bulengan siga namanya. Atur nuhun Billy. Mangga sami-sami Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini atuh Kang. Nya Pak Haji Eman. Atuh nuhun Pak Haji Eman parantos telepon tebi-tebi di naon teh di Kampung Gedong nya Ci nya. Di Kampung Gedong eta teh Pak Haji Eman atuh nuhunnya parantos telepon hoyong diputerkeun laguna Kang. Lagu naon Ci teh? Lagu Kabung Bulengan. Siga Abi nuju Kabung Bulengan Kang. Nuju Kabung Bulengan ku domba Kang. Ya ku jelema atuh ku lalaki anu kasep. Walah. Biar ngomong ku domba. Domba mangke jang Idul Adha Kang. Dibencit lain, diajak kawin, jadi bencitnya cinya. Dibencit atuh. Banyak cuma Kabung Bulengan ku domba. Geus lila. Nanti can motong eta teh can korban teh. Lobana lawan lobana korban perasaan Kang. Nya teh ayeuna ngumpulkeun Ci meuli me. Kek meuli me na anu bisa nyanyi Kang. Nawet me bisa nyanyi. Ame di imah teh kitu recet Kang. Recet me. Recet mah teu ngaganggu mah bisa sare. Keun we teu bisa sare mah disarean ku abdi. Pangadi atas di 8664872. Assalamualaikum SGP Radio Samhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan anu di Rojoku PDO memang cesbla. Kang ieu memangnya alim sakali teh hoyong nami wae mah Kang da ieu mah. Mamanya ti mendah hoyong nambi. Mohon ieu menit teu yeuh sakali teh teu wareg. Gembul nya kade tong seueur teuing mama. Mohon seueur teuing teh sok eta.
nya. Sanes obesitas. Mangga sok hoyong lagu naon mah? Laguna ieu Kang Dedi ah. Naon teh? Wengi tadi saya demu nasaha. Emut kasahanya duka tuh. Emut kasaha teh nu ti ibu saya teh. Anu nembelung teh apa Haji Eman nya. Mohon. Kalau gitu apa siapa mah meniki. Oh gitu tuh kabung bulengan tuh. Kabung bulengan usaha. Tah kabung bulengan ku embe icih mah. Atuh lepat atuh Kang Tuna. Oh, nyata sok ngintip wae atuh itu teh. Benar mah. Ngintip wae. Gak ngintip. Yani ayo, lepat deui Teh Yani sok ngelebet deui. Ulah tarung mah sareng nang iti. Tah, bising dipencit kira kayak Idul Adha. Kulan. Ulah keluarnya. Mau keluar mama. Tadi ditewak ku ieu ku. Kunaon ku? Oh nya diberi itu di tanaan mah di kalungan mah di bere nomor diberi nomor diberi nomor gitu dicap pada badan mana sih nomor sabaraha mohon sana teh lagu nanti jangan naon judulnya teh judulnya teh emut kasah judulnya teh tetep jeung imutnya tetep jeung imut mangga itu gitu mangga mohon sok hilapan abi mah Ritatila mohon tetep jeung imut ritatila terus aya lah aya mun teu aya mangke pangeserkeun mutangkana nya sih hatur nuhun mangga mama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Kang Eka Mama Yati aya teh jeung priuk. Hayang diputerkeun laguna teh. Tetep jeung imut Kang. Saperas abi. Oke tetep abi sok imut wae Kang. Kamari Kang abi teh sok imut teh ka batur teh di sisi jalan teh. Abi teh malah dibere duit Kang. Disangka gelo meureun. Mana buat lo ini seri wae jangan buat bere duit. Assalamualaikum Mas GP Radio Samahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katu SGP anu dirojong ku PDO memang cesplek. Iya ge Kang Nambi. Rehunnya tuh waregnya nambinya. Nambi tacan waregnya sok atuh naon. Kulan mama. Nambi eta teh mangga saha anjeun. Oh saha anjeun ti Ibu Dewi Miranti nya. Saha anjeun hanes. Saha anjeun. Saha anjeun deh. Mohon ti mohon mangga diantosan laguna masuk diantos tadi payunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sunartinya hoyong saha anjeun tuh diantos tah di payun di jalan. Jalan naon Akang? Jalan Satapak. Jalan Satapak mah cuma bawa bodas Kang. Oh nyanyi bawa bodas. Kumaha nyanyi Jalan Satapak teh Ci? Mapai jalan satapak ngajugjug kahiji lembur. Terus ke atuh. Poho deui Kang. Moal ieu moal teh moal jadi artis teh. Da abi mah les artis Kang. Oh gitu. Nya sok atuh kitu mah nyacinya urang puterkeun we. Naon diputerkeun teh Kang hiji deui atuh panelpon atuh Kang. Oh nya atuh hiji deui mangga atuh. Hiji deui masuk nya diantos hiji deui cenah di 8 genep hiji salapan obat hiji 2. Sugan we teh Kang nu diserpong Kang. Heeh nu diserpong teh keur ieu keur ngintip. Alah ngintip engke bintitan geura. Sanes bintitan sih anjeunna mah bin naon kitu. Oh ieu mah lain binti
bin lain orang tua Kang ieu mah itu bisi benyos eutik eta teh naon teh matana nya aya tuh Ci sok atuh aya mah Kang diangkat Kang sok ya. Assalamualaikum SGP Radio Samhan. Memang cespleng, alhamdulillah. Pak Kiki, alhamdulillah sehat. Sok apa sulit Pak Kiki ya? dong. Gila. Pak Kiki mah biasa gitu. Lalu pas diangkat teh kelas sekedap. Ngadang lah. Tenang, Pak Kiki tenang we santai lah. Jeung Ici mah ada kerenanguan. Udah abi mah nungguan Pak Kiki. Tenang we, nangis lila tuh Pak Kiki mah cara telepon jadi kami tungguan. Tenang we, ditungguan, tenang Bah. Nyantai we, nyantai. Sok gerak dah kade eta ngitungna tos salah. Nah tuh kembali ceban dah nyamba tadi nyantai Bah. Nah sok lah tenang we gampang Bah. Mau misalkan Ici kan itu ka Bogor Ci disiapkeun teh rokok mah sabungkus mah Ci abi mah tenang rokok Kang. Mohon gitu kan we ai di mana-mana mah Ci naon mohon Pak Kiki atos kumaha atos. Kumaha kabarna sehat dah? Sehat. Alhamdulillah kitu masing sehatnya Pak Kiki teh nya. Pak Kiki hoyong lagu naon Pak Kiki ngadaukeun ayeuna? Keun heulanya keun kela. Nuhunan tos ngupaya. Tah nuhun geus ngargeupay. Paeman mohon. Aya Ibu Sunati, aya Pak Asep tadi mohon. Pak Asep. Mohon Mama Yati, mohon. Mama Heti. Mama Nenti, mohon. Kang Sunar. Pak Jamhari, mohon. Kang Amsori. Terus Ibu Ning Sugiati, mohon. Aya Ning Arini oge, Teh Yani. Oge. Pok Marhamah. Terus Teh Warsi. Nu aya di Keranggan eta teh. Mohon. Aki Bangor. Terus lami teh Aki Bangor. Laguna naon Mbak Kiki? Yang laguna Imut Melati. Degung eta matinya. Imut Matinya. Mbak Kiki. Bu, Mbak Kiki atuh nuhun nya, Mbak Kiki. Mohon Imut Melati kan ke di eta. Eta mah rada degungnya. Ya. Degung mangga. Mbak Kiki atuh nuhun nya, Mbak Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mbak Kiki. Aduh, ukum margi naon teh suantena tuh Mama Eti yang kena WA. Ke dibacakeun ge can bisa dibacakeun. Namanya punten nya Mama Eti nya. Mohon can tiasa dibacakeun, ke dibacakeun ku mantra. mantra teh Ci. Mantra naon teh Kang? Mantra pelet. Mantra pelet teh kumaha Kang? Bejaan atuh abi Kang ame abi bisa melet. Melet saha Ci? Meletet. Aing urang puterkeun Ci lagu-laguna. Mangga urang puterkeun laguna aya Kabung Bulengan, aya Tetep Jeung Imut, aya saha Anjeun sareng nemete Imut Melati Kang. Lain eta Imut Melati anu laguna teh Putih-putih melati. Eta mah lagu budak atuh Kang.